Jadi menurutnya tugas kita di dunia itu yang harus kita cari, mencari keberkahan. Mencari keberkahan. Dengan cara apa kita mencari keberkahan itu? Dengan sholat, dengan ngaji, dengan baca. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa karimuhu alladzi turja syafa'atuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimil lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wa ya ummat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sedherek syukur kagungan Allah jalla jalaluh. Oge salawat mi wasalam mugi kasanggakeun ka panutan alam sayyidul wujud wa khairul maulud sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, itba'ut tabiin, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana, keluarga keturunan urang sadayana, kulluhum wa ajmaina min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sing kaangteng umat junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana kedah bersyukur ka Allah ieu sadayana bapak sadayana. Utamina urang syukur ka Allah teh Allah mere kasehatan. Mere kasehatan ke urang sadayana, tur Allah mere kekuatan. Dan nu sehat teh loba ayeuna teh sadayana. Mungkin nu sehat teh 88% katanya, tapi daek sehat jadi nuturkeun kanu mere sehat nama bisa 10% pun belum tentu aya. Urang padahal diberi sehat ku Allah Ta'ala terusnya. Terus urang ayeuna melalui perintah Allah, sholat, ngaji, puasa, baca Quran, itu adalah sebagian daripada puji syukur ke Allah. Karena lamun urang boga nikmat, diberi nikmat ku Allah idenya, terus melaksanakan perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, tanu dibikeun ku Allah ka urang teh moal dipenta pertanggungjawabanana di dieu. Ya. Andai kata kita diberi harta yang banyak tuh, dan harta itulah kita bisa melaksanakan perintah Allah. Ayeuna nu pokona wajibna we heula urang. Salat, ngaji, puasa, munggah haji gitu nya nu wajib-wajib we kurang. Itu sebetulnya yang Allah berikan nikmat fasilitas tersebut untuk bekal ibadah sebetulnya. Allah memberikan imah atau rumah yang besar itu adalah untuk fasilitas hamba Allah ulah kapanasan jeung ulah kahujanan supaya ibadah teh kasar gitu. Terus Allah memberikan ka urang sadayana misalkeun tuangan anu loba itu pun sama. Memfasilitasi Allah Ta'ala karena orang malembek sholat teh kudu make sangu jeung naon? Jeung dahar wae jeung tuangeun wae gitu. Maka ku Allah difasilitasi urang. Danya
Diciptakanlah goreng sangu, diciptakanlah bala-bala, diciptakanlah jeung sabangsana kadaharan lain teh kotok wungkul penting bisa didahar ngeuna. Itu semuanya adalah prasarana untuk supaya kuat beribadah kepada Allah. Ya? Karena Allah merintahkan segitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau saja hamba fokus karena ayat nubiah, da teu kudu mikiran sarasta barang dahar mah da geus dijanjikeun ku Allah dina yuswa 4 bulan ge dina patuangan indungna geus dibikeun eta teh. Terus tos dibabarikeun ieu rezeki urang teh sapoe teh sakieu. Teu sapoe teh bakal sakieu najan boga budak loba misalkan dibere sakieu lamun nu saeutik dipuragan berkah maka cek bahasa kolot saeutiknya sa loba saeutik mahi loba eta bahasa kolot deui sadayana lain bahasa ayeuna lain. Kalau kita percaya bahwa sesuatu itu adalah sudah ditanggung jawab oleh Allah, piraku urang kudu pusing mikiran perkara geus ditanggung jawab ku Gusti. Mata pantas cek dina kitab, kandai kata hamba Allah siapapun itu dia pusing dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka itu cara menganggap kita itu lolong teu naonan. Teu aya socahan. Ya. Na'udzubillahi min alik ibu sadayana. Taku sabab urang mah kasihna gede. Padahal rezeki geus ditanggung jawab ku Allah menang di poe ieu urang misalkeun dagang duit sakieu geus ditanggung jawab ku Allah. Yang kita cari tugasnya itu tuh. Jadi urang tugas kita di dunia itu yang harus kita cari mencari keberkahan. Mencari keberkahan. Dengan cara apa kita mencari keberkahan itu? Dengan sholat, dengan ngaji, dengan baca Quran, baca sholawat, bersilaturahmi, berbuat baik, berucap baik, melangkah baik, jeung sabangsana harus ada dalam kebaikan koridor yang diperintah oleh Allah. Itu cara yang tepat mencari berkah. Tuh. Jadi rezeki manggus diatur ku Gusti misalnya. Mau mungkin misalkan ayeuna di Lauh Mahfuz kita mendapat duitnya misalkan 10.000 mau jadi 100.000 dan jadi gede mah lain nilainya tapi nona berkahnya sebab cek kolot oke ngalan berkah mah saeutik mahi loba non eta. Jadi hirup ieu urang mencari berkah karena rezeki sudah ditanggung jawab oleh Allah, keselamatan sudah ditanggung jawab oleh Allah, segala sesuatu yang geus ditanggung jawab ku Allah, maka orang teu kudu lieur mikiran nu geus ditanggung jawab ku Allah lamun urang iman karena ayat itu tadi bari tugas urang mah milari berkah. Nah, dari mana kita bisa mencari keberkahan? Cokot modal berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tah eta berkah. Jadi yang kita cari nu di tangan kurang di dunia ieu lain loba nu menang loba teu mahi ibu sadena. Aneh. Dalam dipikirkan dihitung kurang misalkan boga gaji teh 100 juta lamun bener mahi atuh mau korupsi. Betul? Laras teh mau korupsi berarti si eta teu mahi. Laras? Tuh tingali. Berarti kita salah kalau mencari loba, mencari banyak itu salah. Gitu? Kalau menurut ajaran Islam. Kalau Islam kita mengaku Islam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka kita hidup di dunia hanya yang kita cari keberkahan bukan nilai banyaknya, karena kalau kita mencari nilai banyak orang yang lebih banyak daripada kita teu mahi-mahi usaha. Bukti teu mahi lebih kayeuna neanganna kudu dijieun suku dijieun hulu geus teu apal waktu teu apal kewajiban yang sabangsana berarti itu teu mahi-mahi. Karena mahi teu kitu.
Lamun teh manehna imang geus boga mobil lain hiji, pamajikan loba, anak loba, harta di mana-mana, deposito di ditu di dieu, bank cek parebasana jumlah bank ditabung kabeh, tapi masih kene korupsi. Berarti dia tidak cukup yang dia punya. Laras berarti tenang. Di situ ketahuan. Oh, berarti kita salah. Kalau kita hidup di dunia hanya kita menginginkan banyak, maka pribadi ngambil kesimpulan kita hidup di dunia hanya diperintahkan mencari keberkahan, bukan mencari banyak. Kalau sudah Allah memberkahkan, jangankan nilainya besar, nilainya kecil pun akan cukup. Sawab coklat baheula. Oke tadi ngaran berkah manaon? Seetik mahi loba bener eta kolot teh usah. Jadi urang kikieuan teh naon atuh? Neangan berkah. Denya malam Sabtu hadir neangan berkah, malam Selasa hadir neangan berkah, poe Rebo hadir neangan berkah, sholawat dibaca neangan berkah, jarah ka ditu ka dieu neangan berkah, ngomong hade neangan berkah, ka salaki sopan berkah, salaki pengertian ka istrina berkah, bisa ngurus anak jeung sabangsana berkah, makan yang halal dijauhkeun haram itu pun naon? Berkah. Karena orang diperintah ku Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta mah geus ditanggung jawab ku Allah. Urusan rezeki Allah nu nanggung jawab, urusan nanti bahagia selamat ku Allah geus ditanggung jawab, urusan mati jodoh pun ku Allah geus ditanggung jawab. Tah urang teh nu matak jadi stres karena pikiran perkara nu geus ditanggung jawab ku Allah di pikiran ku otak urang. Jadi urang teh stres. Karena kita selalu memikirkan yang sudah ditanggung jawab oleh siapa? Oleh Allah. Atau kali lieur ibu sini. Pasrah we da urang boga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami berpasrah aja kepada ya Allah. Kami tidak daya, tidak upaya, la haula wala quwata. Kalaupun kami hari ini tidak diberikan rezeki berbentuk uang, kami pun tidak jadi masalah. Yang penting engkau tidak berhenti memberikan keberkahan kepada kami dan keluarga, karena Allah memberikan makan bukan dari uang kita. Kadang-kadang orang memberikan makan ke urang. Daripada kantos nyontok ke ayah ibu-ibu nu percaya karena berkah. Pas 3 poe derek Lebaran Idul Fitri, boga anakna 5, video ngomong ke tadinya. Mere duit salakina teu kaluhur teu kahandap 50.000 kira-kira mahi moal 5eun. Jaba pintrah acan boga, meuli baju budak acan boga. Manehna gitu, maneh geus di pikiran gitu. Cek salakina teh mah da bapa cenangan sakieu boga. Sabaraha Pak? 50.000. Lamun urang boga budak 5, 2 poe dari kelebaran diberi 50.000, eta salaki pasti diajak keluar kurang. Beres? Pasti. Tapi istri ini solehi istri itu. Juga nih ibu kararieu kabeh katanya. Lah. Sugan nanti ibu-ibu kararieu kabeh diberi duit 50.000 teh kumaha nyeros Pak. Ieu le dongeng kita bieu sadena, dongeng nyata ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek si istri anu soleh teh. Gusti cek akal abdi, cek pamikiran abdi. Ieu 50.000 teh boro-boro keur 5eun beli baju budak, keur jajan nu suge moal mati. Jaba 2 poe derek lebaran, keur fitrah teu boga, keur beli baju teu boga, beas teu boga. Tapi eta istri yakin atina, yakin ke Allah teh yakin batur mah itu. Yakin karena berkah ibu sadaya. Insyaallah ieu artos 50.000 cukup. Cek si eta saha istri. Mangka teh ka pasar, mau duit sabaraha? 50.000. Bingung mah ieu beli naon 50.000. Pangheulana dibeurekeun kana naon coba meuli baju moal meunang cangcut acan jeung paribasa. Leres da sabaraha duitna 50.000 atuh ibu sadaya. Eta barang nepi ka jalan digoron ojo cek tukang beas teh ka dieu. Tah tinggal ibu sadaya.
Abdi teh cenah sibuk wae da marema di pasar, abdi teh geus niat cenah rek masihan beas ka Ece tuh sakarung. Cek si Ece, alhamdulillah. Wios kudu dibawa ke Ece ke dianteurkeun ku beca. Tah tingali, jelema nu percaya kana naon? Kana berkah tah tingali. Tak urang kudu yakin hidup ieu urang teh ulah sorangan. Sanajan diuk keur sorangan urang teh duaan jeung saha? Jeung nu nyiptakeun urang. Kok kamu duduk sendirian? Tidak, saya berdua. Jeung saha? Jeung nu nyiptakeun kaula. Jadi teu jauh dina ati teh. Sok we Ece mah rek balanya ka nu sajen mah beas mah nyo aya di imah weh cenah kitu. Ngaliwat ka tukang naon? Ka tukang baju. Ah, kabeneran abdi teh cenah rek mere hadiah. Tukang baju merek lain anak lawungkul jeung salakina dibere. Teh itu disebut berkah teh saudara. Makanya orang ulah kecil hati di mana salaki mere duit 50.000 lebaran 2 poe asin percaya we naon. Berkah itu bisa luar biasa ieu saudara. Ieu ngadongengkeun ka pribados manen bek ngaceurik ieu saudara. Abdi mah Pak Haji cenah alhamdulillah da caroge teh cenah didamel ge teu kaluhur teu kahandap digawena teh kadang-kadang 50.000 kadang-kadang 30.000 ngan aneh eta 50.000 30.000 budak abdi bisa kuliah kabeh. Nah, pentingna ngaji teh ieu. Entah kula salah naon sababna kana ngaji mah hoream da moal naik atuh da keimanan teh teu ku ngaji mah ieu saudara da moal naik ku salat tahajud mah. Karena orang di sholat tahajud tidak ada seseorang minta kepada Allah, ya Allah kuatkan iman kami. Entah ayah, paling ya Allah bere jalan ke bayar hutang. Dan sudah, paling gitu di sholat tahajud. Tapi kalau makna daripada thalabul ilmi, Allah berjanji siapa saja yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, dengan modalmu keimanan kepada Allah, lalu iman tersebut kamu kuatkan dengan sabab talabul ilmi, kami akan memberikan derajat kepada orang tersebut setinggi-tingginya derajat. Di dalam rumah tangga kami akan angkat derajatmu. Di jalan kami akan angkat derajatmu. Hidup kamu di mana saja akan angkat derajatmu. Andai kata sudah kamu miliki dua tersebut, yaitu iman kepada Allah, imannya dikuatkan dengan talabul, Allah akan angkat derajat. Itu janji Allah, ibu bapak saudara. Terus ayat keterangan al-muallimu wal muta'allimu yatakaffalallahu min amri dini wa dunya wal akhirah. Nu ngajar jeung nu diajar itu geus aya dina tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Baik urusan agamanya maupun urusan dunianya, apalagi nanti urusan akhiratnya bagi orang yang tulabal ilmi, yang mengajar dan yang mengajarkan, yang belajar dan yang mengajarkan, itu semua sudah di genggaman Allah Subhanahu. Itah ieu sih. Entak urang kudu naon? Kudu ngaji. Geus eueuh deui ngaji. Kitu. Mentak pribados paling teresep ka satib nu tara naon? Ngaji. Geus ka santri we. Sawe ka ibu-ibu beusi naon? Bisi ambek kitu. Santri paling teresep ningali santri anu kedul ngaji, lain kudu bisa jadi kiai ngaji mah lain da cenah contoh cita-cita bahwa orang ngaji teh kudu jadi kiai itu mah aja nilai poin plus gitu ya. Andai kata santri bisa ngaji bisa ngomong jadi kiai itu mah hanya nilai poin plus. Ai hakikat ngaji mah mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berjalan di rel menuju berkah yang benar, sehingga dengan keberkahan tersebut yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, maka tidak akan menjadi siksaan bagi orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Rek percaya karena berkah. Nah, berarti kudu getol salatna jeung ngajina jeung berbicara baik jeung sabang sana. Hanya kita mencari keberkahan inilah insya Allah orang selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi orang syukur ke Allah diberi sehat ya. Komo ayeuna rek ganti tahun deui tahun 2020 hiji gitu nya. Itu 2020 hiji ku batur mah ya dipake naon? Dipake syukuran, dipake anu lamun ngaran syukuran kudu tepat 3 perkara. Hiji syukur kasaha, 2 perkara disyukurkeun meunang teu ceuk agama. Lamun urang syukuran niup trompet henteu sah syukuranna. Syukuran tahun baru trompet di naon?
ditiup urang gitu nya. Tapi lamun kieu mah rada leuheung, bari marhaba niup perompet rada leuheung. Bari jeung eta ge teu meunang di usadena. Ngan ayeuna mah sok aya bari marhaba nyeungeutna teh nu kalhur teh mercon gitu. Rada pantes sugan marhaba bari naon? Ieu mah marhaba, pengajian, ngajedog sisi laut nungguan jam 12 teh capek-capek maneh tiris goblok man. Goblok. Maneh mau kahayang. Kieu we nungguan jam 12. Cek urang di imahnya. Itu dia mah urang bari naon? Mentak lamun arek aya urang syukuran naon malam tahun baru cek pribadosong mending keneh marhaba zikir bersama. Pentak berkah ke Allah supaya hidup teh berkah bisa deh. Supaya Allah mere kehidupan berkah. Malam naon tahun baru teh? Tuh kebenaran malam Jumat ngasih yasin bersama, zikir bersama, marhaba bersama, barang tuang bersama, mawa lagi nang bersama. Ai kebersamaan mah kudu pada mawa. Ulah ngadon dahar wungkul, era kudu mawa gitu. Tak ieu mah bersama. Mawa di imah nu boga bala-bala tiup, bawa. Itu nu boga goreng bala-bala 2 siki, bawa daripada nu ngadahar di mana? Di imah, di dieu mah bisa diwawalkeun ka santri. Anggap santri pembuangan naon? Buangan sampah. Gitu. Insyaallah beak wae di dieu mah bisa. Itu nya can pernah pribados ningali di dieu beres syukuran aya pikeun ka 4 piring 5 piring, subuh mah geus eueuh sapiring-piring acan. Da sabab dikeureuh bari HS. Aduh, aneh santri barang dahar batur dikir berem ieu mah barang dahar bari naon? Da isu-isu teh nyawa BAP heusi tah urang mah kitu paling ge. Jadi hayang menang ganjaran kabeh mah berarti kudu diciptakeun ku bersama gitu nya. Nya sia-sia bersama naon ieu boga ibu sadana. Di dieu tah riungkeun ku sarerea. Nya ku sarerea riungkeun, didoaan ku sarerea.